Nah teman-teman, sekarang saya lagi berada di rumahnya Mbah Iji ya. Mbah Iji ini orang Sunda asli Pituin ya mah, lamun cek bahasa orang Pituin, orang Urang Sunda. dikiraina Pituin Pak Iji. Orang Pituin kelahiran di Sunda baheula di cerita di dia nyebahnya. Ya, orang rek ngobrol-ngobrol jeung Mbah Iji tah itunya. Kumaha bete Bah? Weton Ujang naon? Nami Madani. Ari weton mah tah. Lebet. Lebet tahun Bah. Lebet sareng nami. Cara bohong lain ge tukang hitung lah. Heeh. Aida teh genep, ari ente 2, da ni na teh 2, ari da teh genep. Jadi 8. 8. Ai naftuna 8. 8. Heeh. Tah ieu Pak Iji. Heeh. Alif hiji I Z 13 4 jeung hiji jadi 5 panahat teh 5 naftuna. Heeh. Dur ngitung ka mana? Heeh. Bener Bah. Cik lamun tina jodoh kumaha Bah tah? Ngaran Dani kumaha tah? Jodohna Amana tah? ngaran Dani teh kedah teangan we istri anu wetona Mingon. Mingon Bah. Nah, Terus? kana naha? Du di udag-udag hitungan teh tina 20 teh nu 13. Ai 13 teh hanat saraka data sawara pada J ja teangan anu Jaya. Ai 8 jeung 5 sorigi 8 jeung 5 teh 13. 13 pan kana Jaya matak sok di dieu seueur neangan pangnangan abah beton anu sok. Heeh. Tanu hebat mah jang Sabtu jeung Senin. Lain Senin ka Kamis alus lah. Nanda Senin ka Kamis. Sae ngan numukna di dunya. Duka engke Ujang. Nu sae teh tina usaha. Duka awewe. Nya Bah tapi dunya teh. Cenah naon dunya kapan 12 cenah 12 teh tilu istri luguh dunya. Tuh gitu. 12 teh 8 jeung 4. 12. Tapi nu hade mah jang 8 jeung 4. Berarti Kamis ka 13. Senin ka Sabtu. ngalus mah. Wata. Kabeh 4 abaeuna gitu. Teu susah dahat. Imah geus. Tapi meureun Bah, ayeuna misalkan Senin nu alus teh Sabtu ka Senin. Sabtu ka Senin. Ujang teh teangan anu Mingon lah. Misalkan aya nu Sabtu ka Senin Bah, misalkan nya. Nah. Kan ngedul usaha anu Sabtu ka Senin bakal boga mah. Moal eta mah. Oh jadi teu rak-rakan ti langit. Ngade. Jadi itu nama lamun alus teh usaha kudu getol dinya Bah. Kudu sararas jeung kalakuan urang perusahaan urang. Kapan didinya urang nyekal kudu dicekal kurang teh cager bager bener jeung jujur. Atas sakitu. Ukur kedua cager jeung bager wah. Cager bager aya usaha geus ngedul. Tah usaha ngedul. Mah bener jeung jujur engkena. Usaha daek, tah bager cager. Ibadah henteu anger kurang diberi Bah. Anger. Jadi intina mah kudu usaha daek, ibadah daek. Salat. Maaf. Wah, naon kitu rupa-rupa we maneh teh puasa ngalakonan. Sedekah tara. Kurang keneh di wae nya Bah Pan tadi. eta teh can digiles ku eta. Kunaon? Eueuh we, ku teu sedekah teh. Heeh. Digiles ku eta. Jadi nu opat teh ya cager bager bener jeung jujur. Kakarek. Tah eta bener. Jadi teman-teman urang teh kudu cager bager rahmat selamat. Tah. Cager bager bener jeung jujur. Daek ikhtiar, daek usaha, daek ibadah. Nah, jadi gitu. ikhtiar kudu dibarengkeun ibadah, barengan doa. Ayeuna misalkan ngadoa hungkul hayu we urang teh ngadoa terus. Aya usaha henteu anger coba mau aya. Anger mah bisa ada gerakan ti langit. Oh, mau aya raga-ragan di langit coba nya. Jadi ayeuna sok aya ujang sok aya nu kieu ka Abah cenah lah. Are cara batur lah. Are ka kana orai cenah. Oh ngepet, pas ngepet deh Bah gitu. Cenah engke teh urang teh sare jeung orai teh mana orai eueuh teh cenah urang kari ngedukan duit teh tina sama. Eta daek ngomong kitu da lain kitu. Lain kitu Bah nya. Lain. Duit di mana orai?
Boboro. Kudu ngalawan Itu sok. di mana orang Cakukeun boga duit? jenazah mah kudu sare teh. Wadahan. Runtah. Heeh. Da lain kitu. Lain bah lain kitunya. Lain nuduhan perusahaan urang ka urang. Di mana atunya orang boga duitnya mun mikir-mikir gitu mah. Tah gitu. Seperti ieu jang. Boga kebon sampo, kebon suuk, kebon godang aya nu maling. Heeh. Awas ya ku aing ge dipangayeukeun mau. Eta luas jelema ngomong gitu. Heeh. Sing saha urang Indonesia di dieu di urang ieu teh. Nu geus tempo jungiring mau. Decan aya mah. Ai lain di kebun binatang. Ah, bener tuh. Jadi teman-teman cek si Abah oge ya kolot zaman baheula saha jelema di Indonesia nu geus ningali maung da paling ayana ge ningali di kebun binatang Di ya, Bah. kebun binatang. Heeh. Beda jeung daerah Batur, daerah Indonesia urang mah di Indonesia urang mah. Heeh. Saha atuh jelema nu geus dirontok ku jurig. Asieun jurig ngaliwat ka nya teh anu saha nu geus dikarebek ku jurig. Oh, adanya Bah. Da eueuh cenah di mana ayana di urang pikasieun mah ayana teh. Jadi urang sieun Arek nya bakal itu sieun, panis di urang cek urang sieun teh. Can puguh itu mah nyari ningsienan urang. Matak jelema mah. Oh kitu teh ujang. Jadi rarahul lah. Oh, Rahul ngaranna banyak. Rarahul nu bararohong gede bohong. Cenah ayeuna barudak sok una anunya aya tunga teungeuh. Cubak cabok eta mah lain boga ilmu. Bakat ku wani eta mah. Bakat wani. Da ilmu mah can puguh bisa bismillah acan. Heeh. Ayo ngadongeng jeung Abah sia teh. Gitu. Can puguh bisa bismillah acan. Na bukti. Jadi kena bukti. Karena bukti karena kumaha carana. Tah urang bibir ngomongkeun tah buktina ngagoreng. Si Ujang nyana kloko. Pan eta bener tah kabungkus rokok. Heeh. Dek bohong kumaha. Matak nyaritakeun teh. Boh ka tukang maling kapanggil kudu nyata bukti. Nyata katemong ku urang. Asupna ka imah balik ti imah. Buktina dibawa ku manehna tah kagarek. Untuk itu mah ulah labora. Nah, jadi Maluka malika siku urang nu cilaka. jadi poin nama Bah bener. Jadi sebenarnya mah jelema teh lamun geus ningali maung cenah. Aya maung di ditu, bohongnya Bah. Anu bener ningali aya maung mah di kebun binatang. Di kebun binatang. Nah, eta mah nya. Sok sasar saha nu geus ningali maung di urang. Heeh. Nah, Aya eta oge bener. maung caribuh da lain maung teh mah. Naon Bah? Meong. Oh, meong Aya aya. disebutna maung caribuh. Oh, jadi aya oge eta misalkan papangi di kebon cenah. Nya. Eta mah lain maung Lain Bah. maung. Eta mah naon? Naon meong caribuh. Meong congkok teh meureun. Nya meong congkok teh ya. Gitu. Jadi eta poin eta terus. Sok ayeuna lamun aya eta nu disebut meong congkok nya disebutkeun cek batur maung. Sok ku urang borok kayaknya. Da urang sieun ku maung mah. Heeh. Oh, jadi Mau mah anjing nu unagna urang nu ngaucukeunana beak ku mau dilebok lah. jadi logikana ge Tapi kudu kitu mah meong congkok mah modar meong congkok mah geus kaalaman di dieu lah. jadi ku logika we teman-teman lamun jelema papangi jeung maung meureunnan beak nyebah dikerekepnya Ya, kumaha tuh. jadi lamun kita ngelihat maung itu urang ningali maung teh lamun di kebun binatang nya nyebah percaya. Tah gitu sok aya deui ujang kieu. Cenah karuhun si anu mah maung. Heeh. Eta mah mukit. Mukit teh naon? Karuhuna mukit baheula ka maung. Heeh. Lain boga maung. Oh, ieu nyebah. Moal bogaeun. Moal bogaeun. Heeh. Matak sok kebon pangayeukeun maung alah. Jago eta jelema. Kumaha ngayeuhna maung. Kumaha nyebah? Jeung kumaha nempoan geus aya maung. Boro-boro eta nu maling manehna ge sieunun aya bukti mah. Heeh. Jadi teman-teman Kayu. mun nya aya bukti maung mah atuh urang teh beak meureunnan di Beak. dahar. Kecuali di kebun binatang. Kalau di kebun binatang bener emang itu di tempatnya. Jadi bohong ya Bah lamun jelema ngomongkeun papangi jeung maung teh Nya bohong. bohong atuh. Percaya. Udah jelema papangi jeung jurig jeung bohong berarti. Bohong gitu. Dan jurig mah aya di urang. Ayeuna di urang. Nah, jadi gitu teman-teman. Arek Jadi ngaliwat Karamat ge sieun di Karamat. Pancek urang teh teh. heeh. Can puguh musuh di Karamat jadi megat ka urang. Ancek urang boga rasa kasieun, sieun. Nyai orai mah, nya memang orai mah aya di mana-mana ge. Aya orang Duka gede, duka leutik. Nah, jadi teman-teman itu
bisa dipikirkan ya, kata-kata si Mbah Ijing. Jadi benar kalau ngelihat maung itu kalau di kebun binatang ya benar. Ya, Itu gitu bisa kayak. dipikirkan dengan logika ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Sieun cenah kayaknya masuk ngaliwat kayak orang. Saha jalaban mesti dibelit orang. Heeh. Nepi ka dihakan ku orang. Aya caritana nih aya baheula bohong teh Bah nya carita mah. Eta mah babasaan. Heeh. Babasaan jang. Cek abah ge tadi ge nyata bukti. Nyata diomongkeun tah buktina ngagoler. Heeh. Ujang Dani ti Cekro Boy ka dia pa nya eta. Teu bohong teh nyaritakeun teh. Sok tanyakeun ada kanulian nya Dani ka dia nya ka Pak Iji ulin. Pan. Eta nyata bukti teh ya.